Nah, pemirsa, ya tos matengnya. Non woku tadi teh. Woku belanga. Oh, sing balik atuh cenah naon deui woku belanga. Geus eta woku. Woku ayam kampung malah. Heeh, eta lah pokona mah. Yang penting. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi di dapur Ceiko. Jeung urang duaan ya. Pemirsa, kieu aya carita tadi teh urang keur mandi nya. Mandi isuk-isuk di gedor ku Ceiko. Hayu cenah urang nyieun video cenah urang boga bahan. Sugan teh naon? Pek teh nu kieu aya hayam adu cenah eleh. Pamere cenah. Urang pasak. Kela aja pemirsa. Soke naon wae ya. Hayam adu rek dipasak coba. Kieu carita namanya aya nu masihan euceum mah nya daripada mubazirnya piraku nolak rezeki aya nu eleh cenah eta nu ngadu cenah ieu kumaha cenah nya geus we ku euceut teh dipeuncit ka dieu lumayan lah jang bahan cek euceut teh kitu pan enak ayam kampung mah nya urang dimasak woku. Woku teh naon cek sok rupa-rupa wae da. Woku Eta woku masakan khas seberang khas Sulawesi lah. Coba nyaho gitu Sulawesi. Nyapan euceum mah gaul bejaan. Jeung orang mana wae euceum mah. Teu naon sok eta bahanna. Tah ieu naon ieu bahan utama nama ayam kampungnya, ayam jago ieu teh Bangkok. Tah terus ieu bumbuna. Lumayan seueur naon ieu mah bumbuna. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe. Ieu naon teh cabe rawit merah. Tah ieu weh sereh, daun kemangi, daun bawang, terus daun jeruk, sareng ieu daun salam. Tah ieu we nganggo santan nya kira-kira sahulu lah kelapa nama. Sareng ieu we penyedap aya kunyit bubuk, teras ketumbar, sareng garam. Tos sakitu. Tah ieu bumbu nama urang dihaluskeun we nya nganggo blender we. Pados ieu lah gampil seueur teuing bumbuna. Euceuna ngarendosna keur ieu ya, keur wegah. Ke asam urat cenah taleungna. Cek ieu teh hayamna meunang ngungkep. Nya dikulub heula nong pan cek ece ge ece meunangna teh peuting-peuting. Mentah ece teh dare ka nong rek ditipkeun na kulkas nongna keur areuweung geus we ku ece teh dikulub heula gitu. Sok cek minyakan. Eta minyak naon deui dina wadah kitu. Anu nang tahlil deui wae tujuna. Lumayan pan nong. Sakieu teh sawadah. Heeh. Si nong mah meni yang nyaho wae nih. Ari sugan teh ale-ale. Sing puguh we nong mah nya wae ngago eta rek masak make ale-ale. Nong tumiskeun heula bumbuna ieu. Sok ieuna naon teh ngaranna teh kunyit bubukna beres tah. Daun jerukna nong. Tas ieu daun salam. Cek dapur teh meuni panas kieu. Hanya alus ka mataharian euceum mah mentak sehat keluarga euceum mah. Guluh teh. Panas pemirsa dapur Ceiko mah. Bolong tuh tinggal ya kentengna ya pemirsa. Tuh, bolong. Ku angin gentengna kamari. Nong mah sok nyerakeun anu kituna wae ditembongkeun. Dapur chef cenah kos kieu. Ya halusnya aya cahaya matahari asup ka jero. Di silau ini panas kieu. Kita lamun numis bumbu kieu nya ngomong pake koneng mah kudu cing asak no, pakai koneng pakai muncang supaya ulah bau bumbu atas teh geuningan. Tuh pemirsa, eta teh blenderna dikungkurahan. Nyaah cenah bumbuna narempel. Ya, Poe tang sae cayan cek. panang glub ieu teh kaldu ngaranna ulah dipiceun ieu teh. Oh, cai kaldu. Kaldu komo ima ayam kampung gurih kaldu.
kira we teu kudu sabungkus itu nama. Sekarang iya biasa ya. Penyedap andalan. Rasa ayamnya. Gede. Cek eta teh hayam kolot siga nanya. Hayam aduh ieu mah, hayam Bangkok teh. Lain ngagodog kitu naik kudu lila meureun ceu mah hipu mah. Nya da cuma teu gaduh panci presto geus we di kieu digerpiakeun cincinna. Tapi ka macak-macak caina engke karek we santanna brus gitu. Ka ceker nage menikus kitu. Nah aja ieu ece jang enong ieu engke jang bawain balik. Embung tuh ya di kuliah ceker iklan kamera. Ya tong salah ceker nah itu ya mahal ieu teh kieu ge. Cuk nong mah moal boga. Nah, pemirsa ayeuna santanna nya lebetkeun. Nah, gitu. Kun we sina rada saat macak-macak. Tok ceu naonna deui. Yeuna daun kemangina jeung eta naon teh? Bawang daun. Teruskeun. Ceu bener kitu woku ieu ngaranna sok ngarang. Ye. Cenah Ieu teh ku orang Sulawesi dikomplain geura oge. salaki ece orang Sulawesi. Ece teh kan masak nu kieu caritana teh. Heeh. Ece mah ngarang sih sebenarnya asal ngeunah di dahar. Ece mah sok beres-beres gitu bumbu teh naon we. Ai pas-pasan cek salaki ece teh ieu mah cenah lamun di kampung saya mah cenah namanya woku cenah kitu. Si we oce nyanyahoanan gitu. Nya kan lah Orang Sulawesi ngarambak coba ge kadarieu teh komplain. nyak bere we ieu ka dieu mah. Tapi kita mau ngartieun mah nya orang Sulawesi mah nya urang ngacaprakeun teh nya. Ngomong salaki ece sok nyahoan mah diomongkeun ku ece ge sok ngambek. Nya eta mah sering teuing we ngomongkeunna. Ayeuna waktuna ngasaan, ngaraosan. Kumaha nong? Mantap ceu. Oh mantap, ayo dibere anggun hayama, ayo kamari mah dibere eta urap kembang gedang menyebut pahit-pahit teh. Ngonah pemirsa. Ngonah Kan lada ceu iko mah lada wae. halus lah. Nah, pemirsa ieu tos mateng nya. Naon woku tadi teh? Woku belanga. Oh. Simbaleng atuh ceu naon deui woku belanga? Geus eta woku. Woku ayam kampung mah lah. Heeh eta lah pokona mah. Yang penting mah enak we. Bener. Heeh. Heeh bener. Ah, cengekna. Lada. Ayo mantap heula. Mantap yuk. Belalituan. Heula atuh ucu ge hayang. Ah. Mantap.